neraka sapertos kitu. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adanul la yasma'una biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Anu ngakibatkeun urang teu tiasa ngadangu teh, anu ngakibatkeun urang teu tiasa ninggal teh, anu teu tiasa ngakibatkeun urang hate urang teu tiasa ngarti-ngarti teh, sabab asalna dina hate urang gaduh panyakit teh. Maradul qalbi, aya panyakit hate, bersieun heula panyakitna. Bersihan heula panyakitna, nembe urang tos bersih panyakit, ningali bisa katingali, ngadang tiasa kadang. Nyamun jalmi ningali teu katingali, ningal kabeneran teu katingali kabeneran, ngadang kabeneran teu kabeneran, jalmi nu ngajak ibadah teu kadangu, adan teu kadangu, jalmi nu ngaos ge teu katingali, teu janten asbab hidayah, berarti eta teh hatena keur boga panyakit. Kada diobatan eta teh. Kunaon sababna jalmi nu gaduh panyakit eta, panyawat hate. Jalmi ngagaduhan panyawat hate teh ku sabab eta jalmi goflah. Naon goflah teh? Lali. Ngakibatkeun urang gaduh panyakit hate teh naon? Urang teh lali. Nemawi Allah nugaskeun ka urang mah, ka jalmi mah ditugaskeun ku Gusti Allah di alam dunya teh kudu zikir. Fadkurullah dzikran katsira. Pek anjeun zikir ka Allah, saseur-seurna zikir ka Gusti Allah. Sabab lamun urang teu emot ka Gusti Allah, maka Allah mahmud ka urang. Upami urang teu zikir, maka urang bakal goflah, lali. Atuh minimal urang mah enjing-enjing jeung sonten-sonten teu unggal detik oge, teu unggal napas oge, enjing-enjing emot ka Allah, sonten oge emot ka Allah. Fadkurullah bukratan wa asyira. Pek anjeun zikir ka Gusti Allah enjing-enjing jeung pasosonten. Sabab jalmi mah ibu da tugasna. Upami paripaos sepuh mah makhluk Allah teh ditugaskeun ku Allah teh cicing. Ditugaskeun nyaring. Ditugaskeun eling. Makhluk Allah ditugaskeun cicing tatangkalan. Tok tatangkalan ibu gaduh bini pare, pelakeun cabut deui, pelakeun cabut deui, haban we kitu moal jadi-jadi. Da pare mah da jagong mah kedah cicing antepkeun kakal tumbuh. Tatangkalan sasatoan mah nyaring, sok lebet ka kandang hayam carawekeun ke tengah bungi nyaring. Ari jalmi naon? Eling. Hartosna eling teh zikir. Jalmi ulah jiga sato beuki kolot dipencit. Asupkeun kana baskom. Asupkeun kana panci. Kulub. Jalmi ulah jiga tatangkalan. Jagong beuki kolot diduruk. Kitu nya. Nemawe jalmi mah tugas